مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim. Quran surat Al Imran ayat 50 genep dugi ka 58. Ibu-ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Luyu tur pantas kanggo urang sadayana manjatkeun puji miwah syukur karupun kopur Allah Azza wa Jalla dahing ku inayah miwah irurah timantenna alhamdulillah urang sadayana dina ieu saah tiasa riung mungpulung bermuwajahah kanggo sami-sami ngamanfaatkeun yuswa anu patah dipaparinkeun ku Allah ka urang sadayana. Mudah-mudahan sesa yuswa urang sadayana ku urang sadayana dianggo pikeun teras-terasan baktos kamantenna di antawisna urang sadayana ku seringna thalabul ilmi. Ini merupakeun salah sawias lengkah jeung tarekah urang sadayana supados nalika urang sadayana mulang ka Allah Subhanahu wa taala tiasa gampil lebet ka surga. Sakumaha pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sing sahaja menempuh jalan pikeun neangan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala baris ngagampilkeun ka anjeunna jalan ka sawarga. Mudah-mudahan tarekah jeung usaha urang sadayana teu nekanan nalika urang sadayana di alam dunya menang kabahagiaan, di akhirat urang sadayana kenging surga anu pinuh ku kanikmatan ti Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, sumangga urang terjemahkeun Quran surat Al Imran ayat 50 genep dugikeun ka 58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa ammal ladzina kafaru fa'u'adzibuhum 'adzaban syadidan fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz zalimin. Dzalika nasluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim. Fa amma nya anapon alladzina jalma-jalma anu kafaru kalalupur fa'u'adzibuhum tangtu kami bakal nyiksa maranehanana azaban ku siksaan syadidan anu banget fid dunya di ieu dunya wal akhirati sareng di akhirat wa ma jeung teu aya lahum pikeun maranehanana min ti antara nasirina anu narulungan. Wa amma jeung anapon alladzina amanu jalma-jalma nu ariman wa amilus solihati sarta aranjeunna midamel amal soleh
payuwaffihimnya baris disampurnakeun pikeun aranjeunana ujurahum pahala-pahala aranjeunana ganjaran-ganjaran pikeun aranjeunana. Wallahu sedangkan ari Allah la henteu yuhibbu mika cinta az-zalimina ka jalma-jalma anu daralim. Zalika itu anu tadi teh ditataan natsluhu kami macakeunana alaika ka anjeun minal ayati tina tanda-tanda kakawasan Allah wa dzikri oge pangeling-eling al hakim anu ngandung hikmah. Sakitu terjemah nama mangga. Fa amma maka anapon alladzina jalma-jalma anu kaparu kalupur fa'u'adzibuhum tangtu kami bakal nyiksa maranehanana azaban siksaan syadidan anu banget pi di ad-dunya ieu dunya wal akhirati sareng di akhirat wa ma jeung teu aya lahum pikeun maranehanana min ti antara nasirina anu narulungan wihan deui fa amma mangka anapon alladzina kafaru jalma-jalma anu kalapir anu kalupur fa'u'adzibuhum tangtu kami bakal nyiksa maranehanana azaban siksaan syadidan anu naker bangetna anu banget gitu kan fid dunya di dunya wal akhirati sareng di akhirat wa ma lahum jeung teu aya lahum pikeun maranehanana min nasirina ti antara anu baris narulungan. Lajengkeun 57 na. Wa amma jeung anapon alladzina jalma-jalma anu amanu arariman wa amilu sareng aranjeunna ngalaksanakeun midamel as-solihati saroleh payuwaffihim mangka bakal disampurnakeun pikeun aranjeunana ujurahum ganjaran-ganjaran aranjeunana wallahu sareng ari Allah la henteu yuhibbu mika cinta az-zalimina ka jalma-jalma anu darolim. Wihan deui. Wa amma jeung anapun alladzina amanu arariman wa amilus solihati sareng anu midamal amal soleh payuwaffihim maka bakal disampurnakeun pikeun aranjeunana ujurahum ganjaran-ganjaran aranjeunana wallahu sareng ari Allah la henteu yuhibbu mika cinta az-zalimina ka jalma-jalma anu darolim. Lajeng ayat 58. Zalika teh asalna mah eta itu mangga nya. Maksudna teh eta anu geus dikasebut ditataan ti payun teh natsluhu kami macakeunana alaika ka anjeun Muhammad mina ti antara al ayati tanda-tanda wadzikri oge pepeling al hakim anu ngandung
hikmah. Wende zalika tuh itu natluhu kami macakeunana alaika ka anjeun mina di antara al ayati ayat-ayat tanda-tanda wadzikri sareng peringatan pepeling al hakim anu pinuh hikmah. Kene Ibu. Fa ammal ladzina kafaru maka anapun jalma-jalma anu kalupur pau'adzibuhum nya kami tangtu bakal nyiksa maranehanana azaban syadidan siksaan anu banget fid dunya di ieu dunya wal akhirati sareng di akhirat wama jeung teu aya lahum pikeun maranehanana min ti antara nasirina anu baris narulungan. Wa ammal ladzina amanu jeung anapun jalma-jalma anu arariman wa amilu sarta aranjeunna midamel as-solihati kana amal-amal soleh payuwaffihim tangtu bakal disampurnakeun pikeun aranjeunana ujurahum ganjaran-ganjaran aranjeunana. Wallahu sareng ari Allah la yuhibbuz zalimin tersep ka jalma-jalma anu darolim. Zalika tuh anu tadi disebatan teh nasluhu kami ngamacakeunana alaika ka anjeun minal ayati tina tanda-tanda eta teh nya wa dzikri oge pepeling al hakim anu pinuh ku hikmah. Ibu sadayana cekap sakitunya mau tamihan deui. Saya nama ada mapa saurang-saurang ka ditunya. Tapi keun gitu. Gitu meuning kabur cenah kitu moal. Insyaallah moal nya. Ibu sadayana nya jeung anapun jalma-jalma anu kalupur ya tah teh Allah Subhanahu wa taala ngungkapkeun ayat ieu teh ka saha? Pang-pang nama ayat ieu teh diuningakeun ka jalma ataupun ka urang-urang Yahudi anu teu percaya kana nabi saha? Ka Nabi Isa. Nah, sakieu fa ammal ladzina kafaru mangka anapun jalma-jalma anu kalupur maksudna teh nyaeta orang-orang Yahudi anu kupur anu nolak nya anu ngabantah anu teu iman kana perkara anu dicana ku Nabi Isa alaihi salam. Jadi sami kitu nya urang Yahudi teu percaya ka saha? Ka Nabi Isa. Urang Nasrani teu percaya ka Nabi Muhammad. Ya. Ari urang Islam kumaha? Urang Islam sadayana para nabi, para rasul itu marupikeun utusan dipercaya sadayana oge ke umat Islam nya. Nu mata sebutkeun al iman teh kitu nya teh antu minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tuh sami nya. Tah, umat Islam sadayana teu aya anu diiwalkeun sugan ieu mah nabina urang Yahudi Musa mah umat Islam teu jadi nabi henteu nya sadayana diangkat sebagai nabi anu nyanak risalah ti Allah Subhanahu wa taala nya. Duh pan sebut iman teh kitu nya tuh antu minabillahi anjeun percaya ayana Allah wal malaikati percaya ka para malaikat nya tuh wa kutubihi percaya kana kitab wa rusulihi percaya ka para rasul sadayana eta oge diutus ku saha? Ku Allah kanggo saha ieu teh nya tangtos kanggo kasalametan manusia di dunia sareng di akhirat nya ta Allah ngutus nya para nabi nya nak risalah ti Allah Subhanahu wa taala tuh nabi disebutna
rasul atanapi rasul teh anu nyanak disalah ti Allah anu ngadugikeun disalah ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Tah anapun jalma-jalma atanapi orang-orang Yahudi mah teu percayaeun nya kana perkara anu dicanak ku saha ku Nabi Isa alaihi salam. Antukna kumaha maranehanana ningan ti payun teh nya. Kumaha nih Bu? Ti payun ningan kumaha? Nya. Dina ayat ke-50 mana kumaha nih Bu? Kumaha tah? Ya. Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Ieu teh painten rencana orang-orang Yahudi anu maranena hoyong nandasa hoyong maehan Nabi Isa alaihi salam. Ku sabab naon? Teu percaya ka Nabi Isa alaihi salam. Nya. Pian deui. Ya. Mangga handai ibunya lepat bilepat. Jantan ieu ayat ieu teh salasna mah nya diungkapkeun keur urang-urang Yahudi anu teu percaya ka saha? Ka Nabi Isa alaihi salam. Anu dicanak ku Nabi Isa dibohongkeun teu diiman ku maranehanana nepikeun ka maranehanana nyeun rencana arek nandasa malah rek ngamateni Nabi Isa alaihi salam. Tapi ka Nabi Isa teh pan dibeberi kitu kan cenanya. Sehingga ku Allah kumaha? Tuh kan soal kumaha? Idz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka minal kafaru mangga. Tuh nya. Tah teh ayat ieu teh kanandeskeun yang ternyata Nabi Isa alaihi salam salarosna mah henteu disalib, henteu dibunuh ku orang-orang naon? Orang-orang Yahudi tapi kumaha? Ku Allah dimaotkeun diangkat ka mana? Tuh, wa rafi'uka ilayya diangkat ku kami ka kami sur Allah Subhanahu wa taala. Nya. Tuk dukikeun ke aya sabaraha hadis nu ngeuningkeun bahwa nanti Nabi Isa akan turun ke bumi dengan nya tuh membunuh babi-babi, merusak salib gitu mangga. Punten Bu. Nya, dugi ka ayeuna pan anggapan maranehanna mah ya Nabi Isa teh kumaha? Disalibnya mangga. Padahal Nabi Isa mah kumaha? Disarimbageun nya ternyata nemutkeun sejarah mah disebutkeun yen anu dibunuh teh anu disalib teh sanes Nabi saha? Yudas Iskariot salah sawios pengikut Nabi Isa. Anu kumaha eta mah? Ngan anu naon pain urang mah jadi mata-matana lah nu dorakana gitu mangga. Tah, mangga. Jangan sami kitu nya tah. Yahudi teu percaya ka Nabi saha? Ka Nabi Isa. Orang Nasrani teu percaya ka saha? Ka Nabi Muhammad. Ari orang Islam sadayana diangkeun para nabi ti kawit Nabi Adam teu dugikeun ka Nabi teu aya nu diiwakeun upami teh mah urang ayeuna tengangkeun nabi anu salah sawiosna gitu kan nya. Teu kalebet iman kitu nya. Mangga ya. Maka sur Allah Subhanahu wa taala maka anapun jalma-jalma anu kalupur maksudna teh nolak jeung ngabantah kana panucan ku para nabi nya kalebet urang upami urang sami nya nolak jeung ngabantah anu dicanak ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu geus sampurna ajaranana nya tangtos urang ge sami kitu nya maka ku Allah kumaha fa'u'adzibuhum nya mangka kami baris nyiksa maranehanana kunaon di sisana teh adzaban syadidan siksaan anu naker pisan bangetna. Upami tadi mah orang Yahudi rek ngabunuh Nabi saha? Nabi Isa. Upami teh mah aya jami dibunuh nya nepikeun ka ayeuna misalna teh istilah mutilasi sadis henteu Bu nu kitu Bu. Nugikeun ka pananganana jari-jari kumaha di teuk-teukan nya tingawitan remak-remak na dugikeun ka kadi potongan sadaya nepikeun ka di sawadahkeun ningan nu kitu sadis henteu nya mangga tuh engke mah langkung ti kitu ku Allah Subhanahu wa taala di akhirat mah fa'u'adzibuhum adzaban syadidan ku kami bakal dijiksa mah teh ku siksaan anu kacideup ayeuna di dunya sakali maot aos kitu mungkul nya tapi ke di akhirat kumaha
kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairu. Setiap ruksa kulitna diganti ku kulit anu anyar. Hoyong kitu alim mangga. Berarti pami kitu mah teu aya eureuna. Risana teh. Mangga Bu, bayangkeun ku urang sadayana. Ah Ustaz Wios abdi mah asup ka neraka heula oge sapoe we. Hoyong kitu alim. Sapoe sabaraha dinten Bu ngapanana urang sadayana? Tuh. Sadinten di akhirat mah ka'al pisanati mimma ta'udun seolah-olah 1000 tahun hitungan orang di alam dunia mah enggak? Bu, itu punya tuh. Hoyong gitu. Tak ieu jalma anu nolak anu ngabantah naon? Risalah nu dicanu ku para utusan Allah Subhanahu wa taala. Taqwa teh kitu pau'adzibuhum adzaban siksaan teh adzaban syadidan. Siksaan anu banget nakerna teh. Ya. Makanya teu eureun-eureun ieu mah. Teu mengenal waktos teras we disiksa ku Allah Subhanahu wa taala, teras-terasan. Kullama nadidat juluduhum badalnahum judan. Setiap ruksak kulitna, caroplokan kulitna teh diganti ku nu anyar. Lamun hayang nginum dibere naon nginumna teh beungan Bu. Duh, nanah jeung getih nu ngagolak gitu kan. Ya, mangga. Di dunia disiksa kunaon disusahna teh? Enggak ya. Tah diberi kehinaan ku Allah tah ternyata ieu ngagambarkeun Allah Subhanahu wa taala di dunia mah bakal menang siksaan kumaha cenah nyaeta. Nyaeta dihinakeun. Ya. Aya pan jama-jama andoraka ka Allah teh nyaeta. Zaman kapungkur majan Rasul mah pan diperangan kon pika paraeh keur mah dipaehan nya dina perang pan zaman kalapir teh nyaeta. Dibunuh pan dibunuh teh nyeri nya. Lajeng ke kumaha di akhiratna. Siksa deui mangga teu. Kan leuwih-leuwih mah. Adzabang syadidan fid dunya wal akhirah. Wa ma lahum min nasin jeung teu aya deui pikeun maranehana min nasirin ti antara anu baris narulungan mangga. Mun di dunya pamisik teh mah ibu aya gaduh kasusah. Bisa minta tulung moal? Bisa. Tapi engke di akhirat kumaha? Bisa minta tulung kana jadi anak moal? Bisa minta tulung kana jadi tetangga moal? Bisa minta tulung kana jadi guru moal? Tangtos moal wa ma lahum min nasir moal aya anu bisa nulungan dina eta mah sewang-sewangan nya. Yauma idin nya ya pirul marumin akhi banget lumpati duduna sorangan. Wa ummihi wa abiti inuna jeung bapana ge sarua mangga nya teu. Wa sahabatihi wa bani ti sahabat jeung bupati budakna ge sarua bakal lumpat moal masa tulungan mangga. Aya painten. Wa ma lahum min nasin teu aya pikeun mana anu baris bisa narulungan man moal wayana sok. Rasakeun. Soalnya kumaha fadzukul adzaba bima kuntum takfuruna bi ayatillah wa yaqtunal anbiya'a. Aya kerja manu kape mak kitu nya. Aya surah Allah. Geus Ali Imran keneh kan nya fadzukul adzaba bima kuntum rasakeun ku ilaing mun cukur mah kitu lah nya. Siksaan tah. Kunaon sababna bima kuntum takfuruna bi ayatillah lantaran mana kufur kana ayat Allah wa yaqtulunal anbiya'a jeung maranehan saha para nabi bi ghairi haq ayan lain hak. Mangga bosa dana. Kita ternyata ningan kemah wayahna nya. Moal bisa silih tulungan, sewang-sewangan, mawa amal sorangan. Ngan kahyong urang kumaha Bu, Pak? Lebat ka surga teh. Nya. Udkhulul jannata antum wa ajwajukum. Sok aranjeun asup ka sawarga jeung saha? Jeung pasangan-pasangan aranjeun tuh baru saruka bunga hoyong sareng saroge nya pami kitu mah atunya saroge ayeuna lepat bejaan ku urang lepat kumaha silih geuing silih elingan pamajikan hese hudang wae atuh banjur ku cai saemer mah kitu nya hayang tahajud hese wae cepret atuh beureun kitu kumaha kitu kan eta mangga nya sok atuh ku urang sana silih emutan nya mangga. Anapun orang geus ngemutan aranjeunana, anapun aranjeunna teu taat teu tumut maafkeun we. Da urang mah kawajiban ngan ngadugikeun mungkul hidayah mati Allah Subhanahu wa taala. Nah ieu sareng Allah. Ya. Jadi urang upami teh mah urang ayeuna nolak jeung ngabantah
ya, karena kebenaran yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menyiksa mereka ya di dunia dan di akhirat dengan siksaan yang sangat pedih. Tidak ada bagi mereka seorang pun yang akan memberikan pertolongan. Ya. Nah, ya maka kata orang sadayana, bagaimana bu? Badai jantan jami anu iman, badai anu kafir. Nah, tapi dina awas dina surat Al-Mu'minnya ayat 10 ke 12 kan gitu kan. Kayak gitu kan gambarkeun bahwa ternyata innalladzina naon ternyata innalladzina kafaru yunadauna pan jama-jama nu kalapeti digero ku Allah Subhanahu wa taala kacecep Allah leuwih gede tibatan kecep anjeun ka diri pribadi anjeun. Kitu Allah tanya teu mangga. Nah, maraneh digero ku Allah pikeun iman tapi kumaha kalaka kalupur mangga. Nya. Kumaha basa maranehna dina akhirat teh kumaha kan? Rabbana amatanat nataini wa ahyaitanat nataini fa'tarafna bidunubina fahal ila huruji min sabil. Kita makan kitu nya mangga teh. Surat Al-Mu'min Bu geranya 10 11 komentar 4 mah. Nya. Terus kitu bil 4 simpir oge. Tapi Al-Mu'min surat kasabar Al-Mu'min teh Bu. Surat Mu'min teh surat Gopir, surat ke-40 geura sok tidinya nya mangga. Tuh kan? Engke maka itu bakal ngegero ka Allah teh nya teh. Gusti ya. Abdi teh pan ku salira dimaotkeun teh 2 kali. Dihirupkeun teh 2 kali. Apal dosa abdi ayeuna mah. Tuh kan? Naha aya jalan pikeun abdi keluar teh aya. Nya. Surat ke-40 Bu. Enak henteu? Tuh ieu pan kakaduhungna jalma-jalma nu kalapir ya. Jalma-jalma nu kalapir digero seolah teh kacecep Allah leuwih gede tibatan kacecep anjeun ka diri pribadi anjeun nalika maraneh diajak iman kalaka patak purun kalaka kalupur. Upami teh aya surat Al-Mu'min mah surat Gopir gitu nya teh. Nya. 10 11 12 mangga geura sok. Tapi didinya ngalengisna jama-jama nu kalapir kumaha? Qalu mana nyararita Rabbana nun Gusti pengen abdi amat tanat nataini salira anu parantos ngamaotkeun abdi 2 kali wa ahyaitanat nataini salira anu parantos ngahidupkeun abdi 2 kali fa'tarofna ayeuna mah abdi geus apal bidunubina kana dosa abdi. Tuh. Kumaha mentah hayang dikumahakeun Bu? Hayang dikaluarkeun tina eta neraka mangga. Nya. Geus sadayana. Nya. Aya Bu penak? Alhamdulillah suka penakna. Bisi kabur gitu ya. Nya. Ya, itu pan kitu ngalengisna ge nya. Mangga. Kinten-kinten Bu upami seuk teh mah urang kitu kumaha Bu nasib urang. Nya. Aya paintennya ya. Maka Allah nimbalan sareng kumaha? Nyakir jalma-jalma anu kalapir mah ya tangtu kami baris nyiksa maranehana ku siksa anu banget kacida di dunia keneh dihinakeun ku Allah Subhanahu wa taala ya. Punten aya cik orang Yahudi kan sebetulnya mendapat kehinaan di dunia keneh oge nya. Ku negara-negara sejen kan tuh pada ngahina gitu kan ya. Sok sanajan memang hidup persenjataan nu kuat tetapi nya ku negara-negara sanes tadi naon dihinakeun we kitu nya. Penak Bu. Ya. Tos ari penak mah kitu nya eta sebagai gambaranna kitu lah nya. Kan? Tuh saestuna jaman nu kalapir maraneh digero nya. Kacecep Allah leuwih gede tibatan kacecep diri anjeun ka diri pribadi anjeun. Nalika kumaha? Nalika maraneh digero pikeun naon? Pikeun iman. Tapi kumaha maraneh? Patak purun, kalupur nya gitu kan. Ya. Mangga, ajengan deui. Ayat 57 na. Pidawa Allah Subhanahu wa taala timban Allah Subhanahu wa taala sawangsulna. Upami anu tadi mah jama-jama anu kalapir ya, tayana nu mana atuh? Wa ammal ladzina amanu nya anapon jalma-jalma anu ariman
wa amilus solihati sareng aranjeuna midamal as-solihati kasolehan amal-amal sol kumaha ku Allah teh payuwaffihim ujurahum mangka bakal disampurnakeun ganjaranana nya kitu Bu nya maksana kumaha upami tadi mah disiksa ku siksaan anu banget ieu mah dikumahakeun dipasihan surga mangga kan tuh wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza jauha wa putihat abwaaba wa qalam hujannatu wassalamun alaikum mangga lalebet kasalamat bageun aranjeun tuh tibtu mangga bunga tuh nya tobat teh bagja padukhuluha uludin mangga lebet cok salamina mangga tuh nya angos ke surat Al-Jumar Bu ayat terakhir geura dinya nya sok ya uyan deui geura sok nya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza tu sakumpulan jama saabrilan jama nu tarakwa mah nya digiring ku Allah diaping ka mana nya ka surga hatta idza jauha tug dugikeun ka anjog kana pantona ya wa putihat abwabuha dibuka pantau-pantona teh wa qala lahum hujjanatuha lajeng penjaga eta pintu surga teh nyarita nya salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin mangga bagjanya mangga lebet kitu teh masuk mangga upami teh mah urang lebet ka hiji imah langsung ditakol pan amaknya tuh tadi mah langsung ditakol kunaon nya ieu mah kumaha mangga sok mangga lalebet mangga sok tuang mangga leueut kana aya gitu kan ieu mah datang dicarekan nya kan tuh dina surat Al-Jumar kan wasiqal dina ayat satacana kan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumar hatta idza jauha nya putihat abwaaba qalam hujannatuha tuh alam ya'tikum nah can kusi datang ka aranjeun kan kitu ningannya mangga pan aku surat Al-Jumar Bu surat Jumar mangga nya Jumar kan nah gitulah inti namanya Bu nah, kan gitu tuh upami jama-jama nu kalapir mah nalika asup nalika datang ka panto ditanya nya tuh tapi nu iman mah kumaha salamun alaikum tibtum padkhuluha khalidin mangga lalebet nya kasalamat teh pikeun aranjeun bagja pikeun aranjeun mangga salalimina cicing di dinya tuh nya mangga kumaha nyarita teh kan wa qulul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa arasanal ardona tabawwa'u minal jannati haitsu nasya fa ni'ma ajrul amilin mangga surat Az-Zumar aos lah nya ayat terakhir mangga Bu nya nya kumaha Bu kadinya Bu perbentenanana are jama kafir mah ka mana ke teh ka neraka aya jama nu iman mah ka surga mending mana milihna mending ka surga upami kitu tos mempersiapkan urang sadana pikeun ka surgana ya harus siap urang mah kitu nya yakin lah bakal ka surga gitu nya teu mali ti ayeuna urang sana soson-soson gitu kan di antawisna salah sawis langkah urang keur ningkatkeun iman keur ningkatkeun imun urang sadayana ku seringna silaturahim ngaos di masjid nya ngaos ayeuna kan di mana we mangga geura sok karaos ku urang sadayana nya nalika penakpan kumaha ngucapkeun salam ibunya mangga tah ieu mah rupikeun silih naon teh mangga nya Bu diantos ke ibunya itu ya upami ibu sadayana hoyong lebet ka surga kalan salamat saur rasul kieu ya ayuhan nas sakabeh manusia absus salam sebarkeun ku aranjeun ucapan salam iraha urang upami ngucapkeun salam teh Bu iraha kahiji idza laqitahu pasalim alaih upami papenak ucapkeun salam nu kadua bade lebet ka mana kada ngucapkeun salam teh ka bumi urangnya tuh ya. Upami urang lebet ka bumi kumaha ucapkeun salam pasalim ala ahli sok ucapkeun salam pikeun keluarga anjeun
takun barokatan laka wa barokatan ala ahlika. Tuh jadi barokah keur saha? Keur anjeun jeung kulawarga anjeun. Mangapan tuh? Urang kalau di bumi ngucapkeun salam, anu di bumi didoakeun salamet, nu kaluar kumaha? Salamet. Ulah kieu mah bye, kaluar di bumi teh nya. Dadah. Tapi ucapkeun kumaha? Salamnya. Mangga. Kumaha bun aya menurut upami teh mah aya tamu ka bumi ibu teu ngucapkeun salam. Kumaha? Usir ku Rasul. Irji balik kitu pasalim, ucapkeun salam gitu kan eta. Mangga ya. Hiji, absus salam, sebarkeun ku anjeun salam. Nu kadua, wasilul arham, sambungkeun sambungkeun kanyaah ka deudeuh nya. Mangga ya. Cenah suku naon cenah? Na sebut silaturahim teh naon cenah Bu? Isalu ma'am kana anil khair wa dafu ma'an kana anis syarri nya eta. Nyambungkeun sabisa-bisa anu aya kasayan nya. Wa dafu ma'am kana anis syarri, nolak sabisa-bisa anu nimbulkeun ka awonan kitu mangga. Itu disebut silaturahim teh kitu. Dan disebut silaturahim kumaha? Nya. Nyambung teh kana kasayan. Sanes nyambung dina ka awonan. Nu katilu kumaha cenah? Waat imut to'am, masihan tuangan ka fakir kanu mariogikeun nya. Lajeng naon deui cenah? Wasallu bilaili wa nasun yamun. Sok atuh laksanakeun salat di wengi nalika jalma-jalman keur tibrasa sare. Tadkhulul jannata bisalam. Aranjeun bakal asup-asup ka kalian kumaha cenah? Salamet moal ka mana heula? Moal ngejebrus heula ka mana? Ka neraka. Makana sapoe ka alpisanatin gitu. Nya. Tadi opat ibunya kajian tadi teh. Sok di mana papenak sareng orang muslim kada kumaha? Salam nu kadua panja sambungkeun silatu, sambungkeun kanyaah ka deudeuh. Nu katilu sok upami teh urang gaduh tuangeun naon teh? Mangga pasihan nya anu marugikeun. Kaopatna tadi naon? Upami tiasa mah salat wengi nalika kumaha? Nya. Salat tahajud anu sunnah nya. Maka Rasul tadkhulul jannata bisalam, aranjeun bakal asup ka surga. Tadi teh disebut amalus soleh teh eta. Iman yakin, amal soleh lakukeun kurang kasayan-kasayan. Nyata naon amal solehna? Di antawisna tadi teh ngucapkeun salam. Nya. Naon deui? Masihan tuangan ka fakir miskin. Nyambungkeun ka deudeuh kanyaah. Nya. Naha eta mareka nu jadi dulur, baraya jeung tangga. Ayo kurang sadana mangga. Insyaallah sareng kumaha? Pas sanes Allah tapi yakin tadkhulul jannata pasti nya aranjeun bakal ka surga kalian salam tah payuwaffihim ujurahum nya bakal disampurnakeun ganjaran aran kunaon ku surga ti Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbuz zalimin, sedangkan Allah teu mika cinta ka jalma-jalma anu zalim. Maksudna mah nyaeta Allah bendu ka jelema anu nganiaya dirina sorangan ku kaluar tina fitrah ti Allah jeung kufur ka para nabi. Tah Allah teh ceuceum maksudna kitu. Jadi maksudna mah kieu wallahu la yuhibbul zalim teh Allah ceuceum ka jalma anu kaluar tina fitrah karena nyepeng agama nya. Allah ceuceum ka jalma anu ngadom diri pribadi anu kumaha? Anu teu narima kana perkara anu disampaikeun ku para nabi. Nah, kitu nya. Bu, duit kadinya ka hartos henteu bilih teh. Ka hartos gitu nya. Hah? Kumasar Allah tungtung ayat ieu. Tuh, zalika itu anu disebutan tadi teh. Kisah saha? Kisah Nabi Isa Siti Maryam. Ya. Kisah kulawarga Imran. Saha deui? Ya, tuh, ya. Kisah orang Yahudi memeriksa rek nandasa Nabi Isa alaihissalam. Tadzalika nasluhu. Ta anu tadi teh kami ngamacakeun ka anjeun kajana eta Rasul, nya. Maksudna nyaeta eta anu geus kasebut teh heula tina khobar Isa alaihissalam, Siti Maryam nya ibuna, ya. Lajeng saha deui? Nabi Zakaria nya, tuh. Sareng Yahya anu sanes-sanesna oge kan nya dipayun sebatkeun eta kisah-kisah eta mangata. Eta teh kami ngamacakeun ka anjeun Muhammad. Ari Nabi Muhammad terang ti saha? Kisah ieu. Nya. Tangtos wahyu ti saha? Ti Allah. Tah ieu surah Allah kumaha? Dzalika natluhu alaika. Anu tadi teh kisah Isa jeung ibuna, ya.
Kisah Zakaria sareng putana Yahya, kisah Nabi Isa alaihi salam sajabi nanti tah eta teh kami ngamacakeunana ka anjeun Muhammad. Tina naon minal ayati tina tanda-tanda kekawasaan Allah Subhanahu wa taala. Mangga. Nya. Ibu terang kisah Nabi Isa ti saha Bu? Karena Nabi Muhammad ti saha? Kan itu Al-Qur'an. Nya tuh Nabi Muhammad dipasarkan naon? Wahyu ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga tuh dalika natlu alika minal ayati wadzikri oge mudah-mudahan jadi pepeling mangga. Nya, pepeling keur saha? Tangtos kanggo urang sadaya na jalma-jalma anu iman nya. Sangkan urang sana teu janten jalma-jalma anu kalapih wadzikri al-hakim anu tangtos pinuku hikmahnya kanggo urang sadayana. Ibu cekap sakitu pentingnya alhamdulillah ya. Nah, derasan urang sadayana tina surat Ali Imran ayat ke-50 genep dugi ke-58 ieu nya janten pelajaran kanggo urang sanu kahiji ya. Ternyata dengan Allah teh ya. Mapain ka urang teh nu kahiji mah paentennya wa'ad janji ya. Nu kadua naon? Wa'id ancaman anu katilu al ikhbaru an qasasil ummami sabiqin. Ngahobarkeun ngeunaan umat-umat anu ti heula. Naon wa'adna janji Allah na naon? Lamun iman jeung amal soleh bare naon? Surga. Naon wa'idna ancamanana? Nya. Naon ancamanana? Lamun kufur kumaha? Ka neraka. Naon al ikhbarna? Khobar ti Allah na naon? Nu tadi teh tuh kisah-kisah eta jalma eta jadi pelajaran pikeun anjeun mangga. Kisah saha? Nabi Isa, kisah Siti Maryam, kisah saha deui? Zakaria, kisah Yahya, kisah Firaun, kisah Qarun. Teh eta teh naon marupakeun naon? Ikhbar an qasasil ummami sabiqin. Ngakhobarkeun ngaberitaan ngeunaan kisah umat-umat anu ti ameh naon? Ameh janten ibroh pelajaran kanggo urang sadayana. Cik naha ari aranjeun hayang salamet atawa hayang cilaka. Lamun hayang cilaka tuh tuturkeun saha? Firaun jeung saha? Nya. Jeung daroraka nya. Lamun hayang naon lah cilaka mah hayang ka neraka mah tuh tuturkeun Firaun. Lamun hayang salamet tuturkeun para nabi mangga. Kitu paentina ibunya. Dan pada intina mah kahiji naon tadi teh? Aya wa'ad, wa'id, nya janji ancaman oge al ikhbar ngeunaan khobar ti Allah Subhanahu kang urang sadayana. Anu janten pelajaran kang urang sadayana. Mudah-mudahan ibu basadayana kang urang sana paenten janten pelajaran ayat ieu nya. Oke, mudah-mudahan sadayana cing teras ningkatkeun keimanan urang sadayana, oge katakwaan urang sadayana sehingga urang sadayana nalika mulang ka Allah Subhanahu wa taala pinanggih jeung kabagjaan kenging surga ti Allah Subhanahu wa taala. Fa ammal ladzina kafaru fa'adzibum adzaban syadidan fid dunya wal akhirah nya. Wa ma lahum minasirin wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbuz dzalimin. Dzalika naslu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Cekap sakitu langkung saur bahe carek bobot sapanon sareng sapakan hapunten tina sagala kakiranganana. Mudah manfaatna insyaallah upami teh mah urang sane paparin masikeun paparin yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Tiasa tepang deui dina Jumat anu payun. Teterangnya buat teuing isuk page teh urang anu ngantunkeun, namepan pun aki ngantunkeun gitu kan. Buat teuing isuk urang pake teh gitu kan. Teterang mangga urang persiapkeun udda nafsa kapil maut. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.